Assalamualaikum, tepangkeun wastapun Febrio ti kelas 11.5. Wastapun Restu Abdi Zikriansa ti kelas 11.5. Wastapun Nafisa Nurul Fauzia ti kelas 11.5. Wastapun Ziran ti kelas 11.5. Di dieu arurang bade maparkeun biografi Windah Basudara. Identitas Inohong, Brando Franco Windah atawa anu ku urang kenal nyaeta Windah Basudara, lahirna di Manado, Sulawesi Utara tanggal 14 Maret 1882. Asal usul keluarga Windah teh asalna ti Manado, Sulawesi Utara. Ngaran indungna nyaeta Anna Gorisianti, ngaran bapa teu dibawarakeun. Windah teh anak kadua ti opat duluran. Teh nu kahiji namina Florence Windah, teteh anu kaduana namina Calorine Windah, jeung adi lalakina namina Vincent Windah. Watak Inohong, Windah teh miboga watak nu maramai, gampang reuas, wani nyokot resiko, manehna bisa nyesuaikeun diri manehna ti babaraha kaayaan. Manehna sok ngagimik-gimik unggal-unggal manehna live atau streaming di channel YouTube-na. Atikan Nana Anjeunna sakola di SD Santo Vincentius, tuluy neraskeun di SMP Marsurdini, nepi ka sakola di SMA Santo Bellarminus. Nalika ka kelas 11, anjeunna diheureyan ku babaturanna nepikeun ka kaluar sakola. Tuluy anjeunna ngabantuan bapana ngajaga warnet. Indung bapana ngayakinkeun jang anjeunna neruskeun sakola nepi narima ijazah. Kukituna anjeunna neruskeun di program homeschooling nu dijalankeun ku Kak Seto. Saatos lulus homeschooling, anjeunna neruskeun kuliah di The London School of Public Relations atau LSPR, jurusan Hubungan Internasional. Ngan anjeunna putus sakola ku sabab masalah biaya. Pagaweanana saatos eureun kuliah, anjeunna jadi pangladen di restoran di Jakarta. Karek jasa bulan, anjeunna keluar kusabab gajina leutik. Saatos eta, anjeunna digawe di restoran Bluegrass di Kuningan. Bulan katilu, anjeunna digawe aya pejabat anu nawarkeun pagawean di Hotel Bintang 5. Tuluy anjeunna narima tawaranana jang gawe di Hotel Bintang 5. Ngan basa anjeunna tos digawe 2 tahun setengah di dinya, anjeunna keluar kusabab anjeunna nerima tawaran anu leuwih gede. Prestasi jeung pangleler. Prestasi Windah Basudara nyaeta tahun 2002 hiji menang pembuat konten game terfavorit Indonesian Esport Awards 2002 hiji. Nu kadua tahun 2002 hiji pembuat konten game tahun ini Dunia Gamers Awards 2002 hiji, jeung tahun 2022 pembuat konten game terfavorit Indonesian Esport Award 2022. Hasil gawe Sakola Alam Bakti Toleransi anu didirikeun ku Brando Franco Windah di Papua nu diharepkeun jadi kesempatan jang barudak Papua kanggo ngamulai tahun ajaran anu anyar jeung ngangge fasilitas diajar anu alus di Papua. Gagasan pikiran. Windah Basudara biasana nganuangkeun gagasan jeung pamikiran pas manehna nga-live. Salah sahiji gagasan atawa pikiran Windah Basudara nyaeta manehna hayang ngajieun hiji acara gede nyaeta Motion Nime. Hatur nuhun.